Sieun ka saha? Sieun ka ajudan. Amun misalkan dia cager kurang minta bayaran Ngomong tanah itu boleh maju dari Kan. Baru bayar. itu saya itu empang biasa si Japra eta empang si jual ku Japra Jual. Rasa amat japranya. oh udah Wah, ieu mah bener-bener ya urang bahaya ya kieu. jual kasih panjul Aduh. Cara apa ya saya awak ya, aduh. Kumaha ye nya ye gaji can aya bae, can dibayarkan bae nya. Aduh, kumaha ye acengnya. Allah. Apa aing ka imah aceng bae gitu nanyakeun nya. Coba ka imah aceng aing lah. Parah amatnya. Aduh, ini si Aceng aya tahu ya di imah ya. Aduh, ya Aceng parah amat di imah yuk. Aduh, kumaha sih si Aceng yuk. Aya tahu nya Acengnya. Aceng yuk ya. Assalamualaikum. Ceng. Waalaikumsalam. Aduh, masya Allah ya Aceng lawan kecil jasa. Tuh urusan. Aduh. Diuk. Anon ieu hadena. Ih, kurang tuh bisa hees yuk. Oh. Aju kumaha eta masalah eta gaji? Geus dibayar. Ih, bayar di mana gaji? Justru orang datang ka dieu geus nanyakeun ieu gaji kumaha. Urang ge rada bingung sih. Urang terus terang bae teu wani. Sieun Sieun ka saha? Sieun ka ajudan si Japra kadinya urang. Pan nya nama eueuh. Atuh pan eueuh ge bisi aya ti omongan gitu. Sieun nyenang ngadenge apa kumaha? Aja terus kumaha tuh ieu urang. Ya gaji-gajihan ieu. Heuh nya. Aju ieu sorangan bae di mah. Sorangan pugu. Aduh, pamajikan ka mana ieu? Pamajikan ditarik mitoha. Geus sabulan teka bere-bere duit. Tah, justru eta orang datang ka dieu tah. Itu sarua bae. Heuh nya. Terus kumaha ieu urang? Apa urang gerakeun bae kitu ieu nu dari gawenya, isuknya? Atuh urang mah kumaha didinya sih, cuma urang mah teu wani terus terang. Teu wani urang mah. Teu wani kunaon? Sieun urang mah pugu, Ulah sieun ulah. Ka isuk urang nu ieu keun. Diomongan kabeh ku urang tanu garawe ta. Coba atuh coba omongan. Mun demo ka mah tuan tanah. Nya? Siap lah, siap. Kudu kitu atuh. Urang aduh, cicing bae mah urang moal gaji-gajihan ieu. Pan anak meureun, pamajikan meureun. Kudu dahar pan. Nya. Geus kitu bae nya sengnya. Atuh. Urang balik lah jangan seputing ongkohnya. Geus gitulah urang balik lah. Terus dirahes lah. Made di jalan ya. Besok kabaran bae ulah po nya. aduh kamana ieu nya teh boga rokok-rokok acan ulin gitu ya kayak mah kiling lum jam geus dibayar ku ieu ku tuan tanah. Alhamdulillah ya, nang rezeki, nang milik, aduh, milik tuan tanah. Mudah-mudahan barokah.
Aduh, mantuk jasa ieu. Kekabayangkeun ieu. Duit loba, rokok loba, beas loba. Meunah jasa ieu. Ieu duit menang, ngerokok, meunah jasa. Duit gede jasa ieu. Aduh, pakai naonnya? Bingung ieu makena. Pakai beli motor, maka beli ya, maka beli nama sanggup, pakai beli beas lah, yang hura-hura orang kadosaannya, siun orang kadosa, aduh, kumahnya, tunda begitu, sebab biasa ya, nang mantri geol, nganter, orang tenyaho tadi namanya. Asal nama minta jatah yang mana ya, aduh, lah kajian lah kurang beres alitik ya. Untung terima kasih be kemana ya nah. Yeah. Yo, ilmu pararawat amat ini. Kalau maling deh. Oh, usah potong-potong aja nih jelema. Kamarana buah. Yo, anak kamari paman teh geo. Dek ka imah kilinglung, dek minta jatah kamari orang lebaran tuan Tanah. tuan tanah heeh. Kayak teh ya? Heeh. Oh, eta ge. Lebaran kurang. Oh, terus cek urang amun cager, cek urang teh kajen teu dibayar. oh, ayo. Ayo ngadeng-ngadenge mah cenah ge geus cager, urang rek minta jangan rokok lah ka imah kilinglung. Atuh sugan bae aya ngaran cager mah. Ayo mang dagu ka mana tuh? Sana kayak mah Aceng yo nanyakeun duit upah iyo macul can dibayar-bayar bebulan-bulan. Oh atulah gerak kayak macing ya orang kayak mama kilinglung heula sieun kaburu eueuh jelema sieun kaburu penyan mah loba nikah jelema na. Oh nya nama Heeh. Atuh kitu bae nya. Atuh. Anda ngomong-ngomong teu penting mah hari Labu. Oh jelema sapotong-potong Aceng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang naon ki? Ya tuh kediuk bae. Oh, Aya naon? teu atuh uling bae lah hayang ulung ngarokok, ulung ngopi. Ya tuh diuk ya diuk. Aja. Ngomong aya masalah naon ieu? Teu urang lah di imah karesel bae ki, hayu kamari urang ngadenge cenah ge tuan tanah geus cagernya. Cager. Ayo eta kumaha pan kamari urang ngomong ka tuan tanah cek urang wan amun misalkeun ieu cager urang minta bayaran amun teu cager urang teu urang kajen teu dibayar ge kumaha nitipkeun teu ka didinya. Atuh ka urang mah teu nitipkeun. Ja tuan mah teu ngomongna naon ka urang. Oh tuh ngomong kamari mah cenah ngomongna nak dititipkeun ka kilinglung cenah nu mantep urang ka dieu. Tuan teu ngomongna naon. Kira dek teu ngomongna naon. Oh berarti orang kudu ka tuan tanah tuh ka tuan tanah dia tuh ai kieu mah ai teu dititipkeun mah. Balik kieu bae. Amun ente kaberatan ku urang rek dibere lah seutik mah. Geus kan mah ngarokok bae lah. Kabar ngarar atuh ieu urang dasar mah kaji ge harus ngarokok ki. Engkau pina eueuh. Meuli atuh. Kayak kadang lah. Mah ge sang aja kadi ge yang mulin yang ngarokok yang mau ngopi sabari ngobrol masalah kamari ta. Masalah naon? Masalah duit. Anu kamari tuan tanah ngomong. Orang mah teu ngarti. Salah manehna teu ngomong. Ih, emang gila marah. Urang mah cuma sekedar nanyakeun doang.
ulah maksudnya ulah emosi lah. Urang mah sekedar nanyakeun doang sugan pan didinya nyaho cerita pan didinya anu nyageurkeun. Oh, orang menyanggalkan, tapi kan mana itu nitipan. Oh aku itu bagus kajian lah itu nitipan mengke orang kaimana be atuh kaimana langsung. Ngeunah amat ieu rokok pi. Ketemu nah aja gratis. Jauh beli sorangan mah. Karasa. Loba duit. Di mah loba duit ih urang mah saperak eta nyekel ya ki. Sugan be gitu ulin ka dieu mah dikeupelan gitu. Emang dikeupelan. Aya duitan dikeupelan teu kunaon naon, aya duitan mah embung urang dikeupelan mah dikeupelan doang mah. Ang dikeupelan apa di amplop kan? Tah eta amplop Amplop kosong. atau Sugan yang amplop kosong gitu diberek orang. nah isian atuh Sinonnya kertas. ampura bae ki urang mah geus teu boga beas-beas acan di mah. Mun bisa mah urang mah mental lah yang meuli saletereun mah. Geus lah lu ngomong lah kari mah lah. Ya kurang dikeupelan ya. Ih ulah atuh. Kajian. Ulah. Kajian ya. Ulah ih. Ulah. Ikhlas ya, ikhlas. Oh. Ikhlas ridho ya. Atuh ikhlas mah nya. Kurang ditarima ye. Oh. Ayo tuh kila orang berhubung geus peuting ye urang tadi di jalan Rahe Jasa. Urang balik bae heula tuh nya. Atuh. Elang ke amun kapanggih tuan tanah mah bejakeun bae pang salamkeun itu nang di urangnya. Oh, enggak orang ngomongnya ke tuan tanah. Heeh. Orang baik lah nya. Heeh. Assalamualaikum. Adanya. Waalaikumsalam. Antri ngomong-ngomong tajat tadi. Sial jadi budak kieu. Disebut budak kan kurang lah. Aja lah mantri gaul ieu lah. Sabodo teh ya lah. Sial mentak linglung. Aing teu dibere duit sakieu mah hika biasa letter ge henteu. Sakitu ku aing dibere orderan ka jelema tuan tanah, ka jelema paling kaya. Pasti ge nya mah meunang duit gede ta. Aing mah dibere duit sakieu. Dasar madit ya. Biar hage ku aing dijeblogeun ku aing ka tuan tanah. Kotak, itu mana ieu? Urti dinya tah duit mah si Aceng. Perut naon? Lah, tas ngobrol bae. Aju ieu kabeneran ieu urang. Nu ka mana emang mah ieu Mang Dagol? Mending balik deui urang. Nu ka mana? Kayak Mama Aceng. Oh. Ieu soalnya urang can gajian ieu kuli macul bulan-bulan. Oh, sarua atuh kitu mah. Mending balik deui ayeuna ieu urang ngobrol ke. Oh, ayo. Yang sakalian. Ayo. Isuk urang ramekeun lamun ieu gajian ieu. Oh. Aju dia tadi nggunaon bae di dinya jeung Lah, tuh ngobrol be urang jeung si Aceng tah. aju aya eueuh jelema nang secang. Semeureun coba bae grokeun. Assalamualaikum. Ceng. Waalaikumsalam. Waduh, ieu hampura ieu, Kidagul ngaganggu ieu. Kadang-kadang mah. Aduh, ieu. Ieu bagus banget ieu. Lanjut, Mang, sawana. Oh, bener. Calik. Ieu ngomong-ngomong ieu ngaganggu tuh ieu. Henteu urang bu tadi iya nu teu bisa HS. Asa atuh tuh bisa es. Adu tadi si Mang Botak urep ka dieu Urut naon? ngomongkeun eta bu masalah gaji. Nah, sarua ieu. Urang ge babulan-bulan ieu macul teu dibayar-bayar. Kumaha lamun urang isuk nanyaan ka nu sejen ka nu kuli macul. Coba Coba nu sejen geus barancan eta. coba bae tuh ku Mang Dagul gerakeun. Urang ngagerakeun ieu soalna ieu buset geus babulan-bulan ieu tuan tanah. Pabajana mah loba duit ieu mah nya urang macul teu dibayar-bayar babulan-bulan. Ih, justru tadi ge urang ka dieu ngajak si Aceng, urang isuk demo ka imah tuan tanah. Si Aceng nage daekeun.
Coba kayak isu ku Mang Dagul kabeh ta anu kaluli ka manehna diarajakan. Siap jasa orang mah, daek jasa. Oh. Aja orang jadi provokator ge. Oh. Ya emang bener ieu mah, urang Oh. bayar. Oh. Kayak kedeng lah tuhnya, orang nyokot teh heula. Nah, kebenaran ya, orang aus surut lempang. Mun aya mah rokona sekalian. Rokok nama aya di urang yeuh, tah. Oh. Nah, Oh, tah. hampura ya urang teu boga duit ya ngarokok sakit doang ya. Minumnya. Duh. Asa cai-caina ieu lah. Iya, Oh barang akan segala naon lah. alhamdulillah jasa urang itu bere cai ge. Diinum tah. Ya tuh diinumnya caina ya. Eta Kang Botak tah rokok tah. Tadi cenah ngarokok, aceng ngerokok. Aduh, hampura tah urang. Korekna mana tuh Mang Dagul? Aduh, ieu. Korekna tuh ya, aduh. Saya teh mah korek ieu. Aya korek mah. Nanya. Atuh didinya mau kos tuang las ieu, mau korekna doang. Tadi di jalan korek urang Lain ininya mah nyaman teh kos urang nang mawarakot teh tadi ka dieu. Urang marokona nya nama korek mah. Ngana jasa ieu Kang Aceng ieu ngarokok jeung minum teh. Duh, mun aya kopi namanya. Oh, gua pugu lah. Teka beli kopi ge. Urang eta di daang. Saremeh, 2 remeh bae. Makana isu kayak orang ieu bae. Kurang gerakeun lah kabeh lah. Datang, Oh. emang tuan tanah. Oh. Aduh, urang minta tanggung jawab tuan tanah ya. Atuh lah. Aduh, bahaya tuh tuan tanah. Banyak. Pokoknya mah isuk kurang dikumpulkan kurang lah. Oh, siap. Orang lemun nu gawe di manyana kabehan, ibu-ibuna kabeh kurang diajak-ajak. Orang daang nang di mana orang? Oh. Itu alhamdulillah bae urang dharma ya. Aya bae itu milik mah, dari mana-mana ge. Alhamdulillah. Orang hampura ya. Pada aus ya tadi lempang minum. beakeun. Teu jeung gelas-gelas. Alhamdulillah ya jalan. Eta Mang. Amun si Japra nyamun kumaha eta Mang? Gampang. Alah ku jelema loba mah. Kolobaan yang penting orang kompak. Heeh. Naon ge urang kudu menta Atupannya nama sakti jasa Mang. menta bae ka Gusti Allah urang. Kisah teh nu sakti teh nu sorbana bisa hurung ki Iya. Kilinglung. Oh, kilinglung. Kilinglung lainnya. Nah, eta tah, urang minta bantuan bae kayaknya eta. Kilinglung. Oh, Yang nama sakti cenah sorbana ge bisa oh. hibar cenah. Nah, ge urang demo tah. Oh. Urang kayak makilinglung, Oh. minta bantuana. Lamun anu ngadang urang. Oh, kayak jeung urang ka ditu lah. Kayak mah kilinglung. Pokoknya urang berangkat lah. Oh. Urang kompakeun. Urang demo ye imah tuan tanah ye anu ngomong sok miliaran-miliaran. Oh, benar. Pokoknya urang lamun teu menang duit di tuan tanah, waduh, urang bisa moal dahar ieu. Ngandalkeun didinya doang di kuli macul. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kenal nih karumpul bae ya. Biasa ye urang keur ngopi ya bari aya obrolan salatik. Wah ayo, orang mancing yuk. Aduh, boro-boro mancing pugu ya urang. Daang ge teu kadaangan pugu. Orang bisa menang lauk yuk, jeung dahar yuk. Heueuh nya. Tah ngaragolan Kang tah. Aduh. Oh, aduh, orang nuhun jasa yuk, kayak kok yuk ya. Orang pugu yuk. Ye ngomong-ngomong penting-penting wanian amat mancing. Tuh, kumaha tuh ya, orang hayang ngakan lauk ya lauk nah. Aduh, tadi Kayak urang jona doang yuk. Kayak juga yang sakeupeul yuk. patimu di jalan jelema usah potong-potong aja. Kalian meureun. Ah, orang daripada pusing cek orang. Ini mancing. Ini diisepnya. Keren. Aduh. Yuk atuh, Kang Oy, yuk lah Aduh, yuk. mangga aduh. Urang ngebayar ada ngenahan ngobrol na ieu. Aduh, nanti cangkel ya lumpang bae yuk. Yuk, ngomong kenalan karumpul ngomong kenal ya, kayak naon ya. Iya, Urang urang biasa. ngomongin tuan tanah iya urang kuli macul tadi bayar. Jadi demo ku urang isu. Itu mah teangkeun ka ieu mah nah. Oh, makanya dirinya ilu isu urang Atuh siap urang mah siap. supaya mancing bebas tah tuan tanah. Di botak kumaha ieu isu. Atuh urang jadikeun demo mah isu. Nah, Kang Aceng, Ya urang mah sieun ieu Mang. Awak boro-boro aya eusian.
Isi gengen kejo mah terus terang. Udah sieun-sieun daripada orang teu dibayar-bayar. Heueuh sih kadinya nama. Ari ngomong-ngomong emang teu dibayar geus berapa bulan? Bulan-bulan bukan nang urang. Aduh, kan gitu amat katanya. Geus kalewatan tuh ya mah, bener ya mah. Harusnya tuh mun can dalahal mun ini iya. Lamun Anda pun bibinya urang pun pencariannya. caritakeun mah urang lah. Pas moal beak rokok sabungkus ya di urang caritakeun perjalanan urang kuli macul yang kituan tanah eta. Ngomong nama miliaran mah eta tuan tanah, tapi gaji tukang pacul teu dibayar-bayar. Tapi teh nyawateun ye nyawa dina tuan tanahna nyawa di japrana ye. Gitu-gitu ya. Mangana urang isuk demo sampai nanyakeun ka dinya ta ka tuan tanah ta. Urang hanyaon di mana nih benerna berhubung aya geus peuting ye tarik urang di jalan mungkin masa potong acan. Oh iya. Yang bubar bae. Oh ayo tuh. Aceng. Isuk urang lanjutkeun ye. Oh, ayo tuh, yuk. Bubar bae nya. Itu mah tuh urang mancing ya terjadi jajang. Baik, Isuk baik. baenya persiapannya ho. Aduh, urang ada salah riemen balik. Kumpul di mana kira-kira isuk yuk? Pokoknya mah isuk urang ngomong kumpul di maka Cibotak tah. Nyana nu nyaon. Oh. Ayo. Oke, orang gerakan bae Kabeh kabeh. tuh nya. Oh. Ayo kajeng ah. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marade nya. Oh. Iya. Atur nuhun ya cai doang nya. Atur nuhun nya, kayaknya cairnya. Made made. Ayo. Mun ka Tajong mah udang sorangan ya. Paus teh naon ieu jelema. Wah, bocor meureun geus. Waduh, sama si Rodek yuk. Bagian gajian yuk. Rodek! Rodek! Ih, di kebun belum ya? Coba lah. Mana ya Rodek yuk? Rodek! Dek! Tuan. Ya, kan karyawan kabarnya sudah sasesus. Di sini aya kitu kieu lah gerabe gajian lah ya. Dikeun kali itu ka karyawannya. Karyawan. Heeh, kumaha? Coba nyela lah. Siap dulu. Yo, amat ya tuan. Aja ku naon tuh? Bisa anggup pula yo. Mawana Sanggup. yo. Oh. Kalau mah gitu mah kebe atuh lah nya. Itu sanggup mah didinya. Kada datang tuh kayak itu naon tuh lah ya. Sudah datang bae. Untuk saya langsung beker itunya. Orang yo padoh. Kumaha pan ih ya. Bang ada itunya. Aduh, buah karyawan alhamdulillah kita. Rajin, bager. Buah karyawan. Ieu kieu ye karyawan bagus mah ye. Rodek ka mana? Iya, anak manggil karyawan yo. Tuh, kita ketuaan cenah yo. Duh, ieu geus sore kieu cenah mana ieu si Rodek ieu? Cenah anak kadieu cenah anak mau duit ieu anak mayar ya. Kemarana deh ieu si Aceng segala ya. Aduh, geus burit deh ieu. Aceng belah mananya Acengnya? Aduh, Mas burit ya. Orang buka janji ya nak ngademo tuan tanah supaya orang dibayar ya macul. Aduh. Ayo orang ngajakan budak ah. Woi botak. Ayo orang kayak tuan tanah, orang nayakan gaji ya. Waduh, macul babulan-bulan jadi bayar-bayar ya. woi, oh hayo, Ayo botak, orang orang bejaan kabehan. ayo. Nemo, nama tuan tanah. Orang nayakan gaji. Waduh. Ayo, tanya. Ayo kabehan ih.
Ayo, Kerjaannya, jangan aceng tak aceng. sajen. Buatin nonggoan gaji bulan-bulan tadi bayar masa Allah. Aduh, woi, jadi gaji tante. Ayo orang demo bae lah. Ayo atulah. Baru yang Mana nyamang rodek. Ajang-jangan manak gajihan yo sore. Di tangguan sedatang-datang yo. Kumaha atunya. Ayo orang demo. Kabehan. Woi. Ayo. 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 Ayo ngegerai. Si tuan tanah kabur. Dia mah geus bayaran meureun. Poro ican yo, Boro-boro bayaran. ican. Bulan-bulan nih orang. Siang amat nah. Jangan jasa tuan tanah. Oi, Mang Rodek. Ôi Ceng, kenaon? Enak dia Ceng. Mang Rodek. Aduh, kumaha ieu? Cager. Alhamdulillah cager. Eta soal gaji kumaha? Ih, gaji ngesi etaeun kurang si pejang gatuan tanah. Oh, aji itu pan nu lain geus nararanyakeun bae. Lain ngeunan. Tadi lain ngeunan. Lain ngeunan. Lain ngeunan. Lain ngeunan. Tadi mah kenal, ngadeng Mang? pararanas jasa. Ngomongna gitu. Oh. Ah itu saya itu. Woi, Mang Rodek. Mang Rodek lain. Woi, udah woi. Woi. Halo. Woi. Mang Rodek. Woi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Mang Barokah. Nang di tuan tanah ya nang di bayar saya. Aduh. Mudah-mudahan barokah lah. Cager penyakitna. Aduh, kamana ieu nya? Teu rokok-rokok acan. Ayo. Waalaikumsalam. Aduh, masya Allah, jangan baik. Dibere di sakit, mereka biasa letter itu, sambil dulu kuing dibere. Bere nang sih? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Loh, kenalan Ki? Tuh pendium wae. Oh, senang di nomor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal Ki? Tuh pendium wae. Jaga aja ya. Siap. Yang mau ngomong bongona dulu nama. Kak. Woi.